duit boga mambalayah mobil ayo imah mambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu dek udang Mereuh mangkaning nikmat dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus eueuh deui kalimatan teh ngan sakadar nikmat dunya kan 3 hiji naom hees eta kalimatan 2 nomor kadua aku belah nyium nomor kaditulu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunya anak wari dicabut teu bisa hees konsul ka dokter mobil ambalayah imah mewah kadaharan loba teu bisa hees tersiksa aja maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri mentak ya nu ngahartikeun merubah nasib salah eta kudu sok baca ieu ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri pan dari kos kitu atuh batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun teh nikmat kabeh ieu ayat sabaraha ayat nu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib moal bisa dirobah bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh anu njieun terjemahan ayat ieu ku nasib nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa neuleun nu geulis ya karim Masya Allah karim ceuli bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merduk Masya Allah dasar jamaah sok siksaeun Allah irung gitu kene bisa ngambeun nu seungit-seungit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa aya nu kos wao lan apa atau madu ya Allah lempang masih keneh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kade cek Gusti Allah kade aing teh kapan neulekeun ka sia geus kuari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing hayu melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kade nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling ku sia rasakeun ku sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeuh beuteung kan sare peuting si ditangkep sia nikmatkan tuh di kumaha deui ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat teh ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hate abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu sholat yang kamu sholat ke masjid ngarana bersyukur kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah ieu mah syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang kuari jadi sehat boh masyaallah sholat teh itu sholat teh blaon aja ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana tekadkeun ku hate bahwa nikmat di Gusti Allah ucapkeun ku sungut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits praktekeun ku awak sok geura pake salat mun kuat pake puasa mun kuat hayu pake ibadah ke Gusti Allah bikeunan melalui zakat bikeunan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majelis tuh dan lain-lain sebagainya ngaranna syukur nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat
ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikeun kauntungan alhamdulillah ke katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by Fortuner. Masya Allah kabong broy himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus teu jaho kaler kidul alhamdulillah kabelilah Fortuner. Nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing didelekeun sia ku aing. Ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidannakum tambahan siapa tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid sia kufur ka aing kurekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cek Gusti Allah nang aing teh ternyata ku tutang kote tengnya kakarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku. Ini berapa ini nih buat monyet saya ambo Masya Allah da kufur didelekeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabaraha duit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabaraha duit jeung hulu sia sabaraha duit ambo udah pohara itu iyalah kufur kuari manggeus teu ngambeuk kana majelis talim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayakeun ge nya na osok daek ngaji sanajan dihandapeun tangkal Ambon dada deres baik wari mangges boga Fortuner nyana teh encan boga Alphard encan boga baby band kakarak Fortuner doang beuh minggu geus di puncak nyebut lagi geus lain puncak punclak geus di punclot ya Allah ya Rabb ngas pila mana nu teu kabeuli ku nyana sewa ku nyana salin ganti awewe kamari orang Cina, kuari orang Korea, orang Subang majeng Karawang geus tama jalan kacai. Kufurnya na. Masya Allah karim. Moal kebal deulekeun. Cabut kesehatanana. Cek darah. Waduh, gulanya ada 1.500, Pak. Yang bener ini, dokter gak salah. Iya, di situ masih kuat ini. Biasanya 1.500 udah Pak mati. Saya baru dengar 1.500. Biasanya cuma 300, 400, 500, ini 1.500. Gak tahu ini alat apa salah ya Pak. Bagaimana ya? Yang jelas ini 1.500. Udah ini Mas sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya. Sial jasa cabut ku Allah karimatan anak. Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atuh Pak. Dicek dokter darah tinggi. Ya Allah 790 darahna ambo. Majikan kayak bingung, dokter tolol dan naon dia. Nggak tahu cek dokter, alat saya menunjukkan 790. Ini kalau makan daging sedikit lagi udah jadi 900. Udah siap-siap dah kesono. Geus teu tenang geus tah. Nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas. Nikmat nu kamari nginum naon bae bebas. Nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala. Kuari lempang geus asa oyag-oyagan. Dahar diatur teu meunang ngadahar daging, teu meunang ngadahar gitu lauk asin, uyah dan lain sebagainya, manis-manis ulah. Masya Allah konsul deh ke dokter, dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi. Ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana? Dahsatan sapi, kambing mah tuh nyepak nggak seberapa tapi sapi. Waduh. Sial ta dokter urusan anak sepak ya bayu. Dokter hebat ya bos kayaknya. Asa dibunuh, asa dimana dokter ya. Masya Allah, itu orang bilang katanya, panasan daging apa namanya kambing salah. Sapi yang lebih dahsyat. Boleh dah makan kambing. Udah nggak apa-apa.
penting sampai rumah makan daging. Enggak lama lagi dah. Dok, gimana sih dok? Lah iya, cabut ku Allah. Awas teka rasa tak kurang. Allah maha segala-galana. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah, delekeun ku Gusti Allah, sia geus ngarobah nikmat menang ti aing, dirobah deui ku aing sia. Sok kabaheula teu boga sapatu sia, hayang boga sapatu. Nah, kuari geus boga sapatu, pake ku sia gan bisulan dampal suku sia. Sapatu dibabawa lain dipake, abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli. Tapi nah digantungkeun di pundak. Tinggal cek babaturan itu siapa tuh kudu pundak aing boga ngan bisa dipakai emang kunaon bisul dampal suku aing tuh bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu baheula teu boga sapatu sehat suku kuari boga sapatu bisul suku ayo sia bandingkeun ku sia ya. Nah gitulah selalu baheula makeun manehanana alhamdulillah hidup sederhana be kamu sholat ka masjid ka majelis taklim aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyaho kana leutik masyaallah kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na geus teu bisa dihubungi aya di Singapura nyana Allah karim pohara ye barang jadi bos teh orenganan hate leutik nama ceurik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha bae ceklak masalah barang ku hari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diome ku pabajikan opat. Ha, geus nu hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang gua buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae, mumpung ora keneh kula dek balik bae ka. Sina naonan, henteu naonan, kula ge butuh. Balik tinggal 2 deui, bertahan 2 deui. Teu kuat ngan 10 poe doang. Balik tinggal hiji dia nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh. Tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naonan dia guguling mah urang nangkep cicing bae panu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa aya guguling atuh maningan jeung kebo atuh keboona bisa nejeh nyana ieu kunaon ieu nikmat teu disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es bebes sing renteng ka mata kararasa sadis teh saeuy es musuh nyana jeung es anu tadina jeung es teh jalan menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah daharengan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikanna ha isuk pageto mah geus teu kudu dahar naon sia ngomong tae ka iyalah laonan kaya duit boga mambalayah mobil ayo imah ambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek hudang Bener mangkaning nikmatud dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus eueuh deui kanikmatan teh ngan sakadar nikmatud dunya ngan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua aku belah nyium nomor kaditu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunya mah anak wari dicabut teu bisa hees konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan loba teu bisa hees tersiksa jangan ayo sia masyaallah karim jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh kan aya mah aya tapi geus eueuh hasrat
Nek kumaha tuh janyanana dicabut ku Gusti Allah. Ayo jasa. Aduh aing cenah hirup kos ge jasa. Pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka. Sia kunaon kitu atuh ditaon cenah teh hirup oh mangpaatna. Aing kitu mah paeh kula ngora kene bisa kawin deui jeung saya goblok sia. Nganyerikeun hate aing sia. Kuat. Dicabut ku Gusti Allah. Ieu naon? Nikmat lain disyukuri tapi dikuput. Tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leuleutik kanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum la azidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus be tatangga terus enggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh kekarak 10 ku ari mah 100 hese make kan mobil ngan didelekeun doang hese make nu mana ya sih make mobil 100 na baik-baik kabeh ya Allah ya Rabbi sapatu 100 sendal 100 hei hese make na hese make tapi kunyana dimanggakeun beta mobil aing 100 sia beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing mah nyewa ge wah hebat amat teh jelema nya beusi deuk mararake los tak aing mah kajen nyewa angkot bae ambo par sapatu aing parake los Gusti sendal aing parake los asalna pamajikan aing bae dipake Gusti bahkan aing sia butuh teuing mah pamajikan aing los pilih Gusti tah aing deuk dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui boh tah bojore amat cak pamajikanna beusi batur butuh aing deuk jadi sahabat Ansor sakeun nanti ka ulah sok leuleuwih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat Ansor kos kitu mah Muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah di Madinah teh anu boga pamajikan 2 kita milih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah matak hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor lain lalagaan nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun ya Karim lain Ansor NU sama kade Ansor NU Ansor NU menaon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar di zaman baheula depikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi urang bawa negara urang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno di Jepang sangat disegani di Amerika luar biasa di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari di Rusia sangat menghargai Bung Karno di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno kemudian di tempat Sa'i aya batu menang Bung Karno terus ke Irak kemudian ke berbagai negara tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit
Hebat Bung Karno, lain lalagaan. Hebat Bung Hatta, luar biasa. Di bawah bendera Sangsaka merah putih NKRI, luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia. Di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT titah mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Eueureuna ngaji di desa, di majelis taklim, di mushola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah, hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 ya Muhammadiyah, diciptakeun deui tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris ngeunaheun pohara jasa. Lamun urang jaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah, sanggeusna datang ka Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan ka istimewana. Saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah, maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem, baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit, maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun NU baheula, ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Holid bae ge. Jakarta katincak kabeh. Suku Pak Idham Holid. Serang katincak kabeh. Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantanan ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Holid, tapi kuari NU kuari Iran mincak musola. Kadenge ku ceuli dia. Da kumaha nuturkeunna dia? Yeuna dia berubah ieu kan diceritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah, kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai. Eta partai atau komo negara. Eta negara atau komo kiai. Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis sing mah urip sekarang rebek ge. Insyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan. Kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita, kemahakuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sandaran kita kepada materi, dunia, uang, dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Engkau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Awas, gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dek ngadahar naon sia, guhal gehol. Huntuan sia, ceuli culean gua. Aduh, sekolot culean kan teh etis. Masya Allah, batur gadareget jadang geus embungin. Aduh, ieu mah abab lain naon, cule ieu mah lain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Cileuh segede poleca. Aduh, ampun. Masya Allah, geus teu bisa dipandian ieu mah cileuh. Ya Karim, leho hejo, Masya Allah, dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo sia ajak Allah, ayo sia. Ha,
kuari di barare salah letruk salah letres jelema nikmat lain disyukuri awas ya kuari nikmat secara bersama kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah kuari dijajah setik-setik 5 tahun adem ayam 10 tahun mulai rada goyang-goyang ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto berubah negara kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah dipakai kufur kuari Masya Allah ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang dijajah ku musuh sorga taruhanan nyawa ketika dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian henteu karasa kuari teh budaya Indonesia berubah anu tadina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah ku para kiai-kiai diserang kuari dijajah ku Belanda gampang dijajahlah ku budaya kuari mah anu tadina make tiung dijajah melalui televisi tiung dibuka anu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan ti luar negeri teu karasa kuari mah masyaallah karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad di dinya aya Ki Khairun digelam di dieu aya Kiai Samaun isin ngakukeun urang gelam teu make tiung kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung isin mun urang ledug make tiung dibalikeun tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang masyaallah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah masyaallah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos kitu keneh minuman-minuman anu tadina mah masyaallah karim hanya di tempat naik club doang hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ka botol nu sagede Haji Pendi aya botol minuman geus teh bahaya teh uy apa aya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-imingi banyak jangan banyak ngomong hanya hanya oke kan hanya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu asa jihad menang jeung elehna sabodo bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga make nekole kok Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah ku ari Amerika ngajajah ka urang kuari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor. Iya, politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah ku ari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di demo teu meunang nyaritakeun pribumi. Ini kumaha coba begetatan betapa dahsyatna
perubahan nikmat nusa kedeng deui lamun ieu teu dipertahankeun teu dikembalikan nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah. Saha nu nyaho Jakarta dikerem, Serang dikerem, Pandeglang dikerem, Banten dikerem, aja Tangerang aman. Saya mah amin bae. Puku Tangerang ge sarua. Wah. Hayu sia. Satara nikmat ieu lamun teu disyukuri, dikumpuri Allah delekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade saenyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan delekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah kuari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI itu semoga abri buku NKRI mah bangsa Indonesia tenurut kanyana urang pajar teroris tenurut kanyana urang teh pajar PKI deuk kumaha coba hirup di negara urang seperti eta kondisina kuari awas nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah merdeka anu geus sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah politik teh coba urang beneran deui atungan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing tiba heula aing hayang jadi DPR teu kapilih. Dek diacak-acak ku aing jadi kursi DPR ku aing. Ini kumaha urang nikmat. Masyaallah karim. Dirubah ku ari nu jadi hulu politik kafir, nu jadi hulu ekonomi kafir, nu jadi hulu budaya kafir ku ari. Masyaallah karim teu karasa. Mulailah kuari keluhan-keluhan Kiai minta cai kunaon anakku lagi sembung sakola nyakalan HP bae rasakeun ku sia geus mulai unggal poe keluhan ibu-ibu ya Allah Kiai anak teu daek sakola cek cenah main HP bae nu hiji daek sakola tapi pamulikeun motor gede puguh makna ge dagang uleg hayang motor gede aing inget mega uleg tatungtung geus tah bahasa uleg atuh jalamu macan dagang uleg doang anak yang motor bedek asal geus dibalikeun motor emang daek sakola tuh moal jatah sarupna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek dia teh kumaha ayo sia kawalahan wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anakna iyalah hasil jajahan kafir geus sabaraha juta umat manusia kuari anu mengabaikan pendidikan Al-Qur'anul Karim jajahan kafir alhamdulillah masyaallah berhasil dijajah ku kafir geus sabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakat tarima meuli tarima ngajual geus dijajah ku kafir melalui cek dijajah ku kafir melalui etol dijajah ku kafir melalui e-money dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin di luar aturan Riyad Takrib urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah kunyana balanja di mana urang teh bayar di mana bayarnya di mana geus teu bisa terima meuli janjana ge make kaca geus dus kabur kuari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh Kiai hanya membahas baheula tentang kumaha eta duit dipindahkeun ka cek ketika orang transaksi make cek kumaha dibahas di Bahtul Masail kemudian kuari dibahas deui tentang etol perpindahan uang melalui kartu kadeleuna mah tapi aya maknaan duit eta teh mun leungit berarti sarua jeung leungit duit kuari aya e-money anu ku urang ditenden ke di bank atau dibawa ku urang bisa diisikeun 1 miliar 1 triliun dan lain sebagainya. Nah ieu teh kos kara itu kumaha ieu budaya mana dan kumaha hukumna tantangan kiai geus teu dibahas ku ari mah jadi bahas ya kitu-kitu keneh dibahas ku urang masalah kredit minggu dibahas haram kredit anu 2 akad ketika antara cash jeung kredit berbeda harga berarti 2 akad basa hiji barang 2 akad didengekeun ku celinyana balik ngaji nambahan kreditan pan gara roblok eta pan darah dia tolol hayu sia jajahan kafir asup ka sanubari dengan rasa mudah tetapi mengabaikan Al-Qur'anul Karim mengabaikan hadis Nabi hanya berapa persen kiai anu ngabahas hanya berapa persen kiai nu make jak kiai na ge boga showroom jak kiai na ge boga HP na 4
Opat kiai boga HP-na. Saat ada kiaina ulah loba omong ulah cilak-cilak opat. Tuh kobo pedagang. Berhasil Yahudi ngajajah bangsa Indonesia melalui Belanda kandas, melalui Inggris kandas, melalui Jepang kandas, tapi melalui politik dan perekonomian sangat berhasil. Tunggu 10 tahun 20 tahun ke depan wallahu alam. Wallahu alam. Iyalah anu dipikirkan ku Habib Rizik, iyalah anu dipikirkan ku Habib Lutfi, iyalah anu dipikirkan ku kiai-kiai ke depan bagaimana bangsa Indonesia, ke depan bagaimana anak-anak kita, dan ke depan bagaimana cucu-cucu kita. Mulai musyawarah bagaimana, yuk kita gerak, dan bagaimana coba kita merapat ke Polri, coba kita merapat ke TNI. Bagaimana ini negara kita untuk ke depan. Kita sedang dijajah, terlena bangsa sekarang sedang dijajah oleh politik dan perekonomian, dan menang dia sehingga dilindungi dia. Yang namanya punya uang dilindungi, apapun kesalahannya. Yang namanya tidak uang walaupun pribumi dikubur. Bagaimana ini negara? NKRI dijadikan jembatan, NKRI dijadikan sekedar bahasa, asal nentang pemerintah tidak NKRI. NKRI milik siapa sih sebenarnya? Kok kuari jadi perebut NKRI sih? Polisi perebut NKRI, TNI perebut NKRI, nu NKRI nu salah nu sabenerna nama perlu dibahas secara utuh. Sebab naon ieu nikmat, ieu nikmat. Nikmat ketika tidak disyukuri bahaya luar biasa. Lamun pribumi kuari geus teu asa pribumi, teu meunang ngomong pribumi, cilaka. Aset Indonesia geus dibawaan ka luar negeri. Lain lalaga. Anu emas, anu perak, anu besi, termasuk uyah dibawaan ka ditu. Kembalikan ka dieu, urang mah tinggal mengkonsumsi. Nyana anu keuntungan luar biasa mah. Nah ieu perlu dipikirkan bangsa Indonesia piawai ramah, pinter bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kepinteran anak digugu ku negara, mobil geus panghebatna produksi mobil. Memeh Amerika, memeh Jepang anu nyiptakeun henteu make bensin, make surya Indonesia. Indonesia heula tahun mana kula waktu tahun 80 hiji di Bandung harita geus ngadenge bahwa bangsa Indonesia sudah bisa menciptakan mobil pakai surya tanpa pakai bensin. 8 tahun 80 hiji kula mah inget bae pinter kula mah beula ge. Sia ngarasa sombong aingnya. Ieu nyaritakeun teu poho tak kurang aya berita-berita kos kitu masyaallah karim. Luar biasa. Nah, kemudian nyiptakeun kitu rancangan-rancangan kapal. Mulai hati Habibi, dipermasalahkan, diperdebatkan, dan tapi Habibi nyuruduk dengan kepintaran anak. Dunia mengakui keistimewaan Habibi. Cuman tidak diberi porsi untuk di Indonesia. Larilah nyana ke Jerman. Masih ingat di benak hati saya, sebab saya anak buah Habibi waktu itu. Sia kurang yang serikeun ka aing. Tahun 80 hiji masih keneh lain dalagaan gula mah. Kula di Bandung harita teh jadi mahasiswa. Cak lu bohong. Lah masih keneh loba-loba deui harita dipermasalahkeun tentang wakil presiden. Gitu orang Subang teh, orang gitu orang Garut teh Widahadi Kusuma. Saat eta ge geus dikatingali menonjolna, tetapi lantaran orang hebat, setik tidak usah jadi presiden, cukup jadi wakil. Eta di tahun 82 geus dipermasalahkan. Ketika Banten kayak nu muncul, tidak perlu saya sebutkan namanya, ada 2 sosok manusia Banten diperhitungkan di Indonesia. Langsung Pak Harto mengkat, tidak usah. Emang berita-berita kos kitu teh masih aya di otak kula. Pengusaha yang paling istimewa Serang dan Pandeglang masuk jajaran internasional. Tangerang tidak ada. Nyaho nu aya hutang me Tangerang. Aya hutang. Atuh kuari ge saha anu sakola di luar negeri jeung eueuh. Hiji dua ge can buguh berhasil, tapi Serang Pandeglang Rangkas Betung geus lain lalagaan. Maju geus buguh ka ditu. Bogor mah geus duit ti heula. Cianjur gitu-gitu gembo, masya Allah luar biasa. Terus ke Bandung manggeus pohara jasa. Tetapi aya permainan politik anu dahsyat di Indonesia. Sebab Indonesia mah negara teh 2 alam. Hiji alam zahir, kedua alam gaib. Lamun kuari urang jaritakeun di negara, di istana. Emang kumaha kitu ngeri di istana teh. Hilir mudik manusia asup di kamar lain, di tempat lain. Aya anu keur kieu bae. Keur mantra-mantra.
terus niupan dan lain sebagainya. Emang terus di Indonesia mah seperti gitu. Sebab Pancasila naga ya dua, burung Pancasila hiji nu gede di dinya, leuweung gede deui di satu kamar. Dahsyat di alam gaib. Nu mantak teu sembarangan nu jadi presiden di Indonesia teh. Kudu aya dua izin lohir rakyat jeung bangsana. Izin gaib tadi. Hari tadi pengen jadi presiden. Ngan kudu gaib langsung banting wae. Mantak kuru teureun-eureun datang ka kuar. Geus cenah moal jadi presiden RT ge moal. Eta Indonesia mah aya dua. Batak lamun urang zarah ka Cigundul, saha si Cigundul? Eta teh Raden Arya Wiratanu Datar teh eta teh saha jeung kumaha masa hirupna? Lain sembarangan manusia. Lantaran nyana bisa di dua alam, alam zahir jeung alam gaib. Bung Karno nu matak dahsyat Indonesia di bawah tambuk Bung Karno bisa hirup di dua alam. Ieu Indonesia sebab baheula Wali Songo seperti eta. Aya dua kerajaan di Indonesia teh. Nah, lamun diaritakeun tentang kerajaan di Indonesia seperti eta, nu mantak tumbang kerajaan-kerajaan. Kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, termasuk kerajaan Banten yang tidak dibubarkan tapi tetap bubar, menyatu di alam nu eta. Di jerona teh macem-macem. Saha anu bakal muncul kejawen lah, muncul kewalian lah, muncul urang mun nyaritakeun kos kitu di Indonesia lain lalagaan. Dahsyat. Wah. Hanya jelema-jelema tertentu lah anu bisa masuk ka dinya. Nah, ieu kunaon Jokowi bisa kuat? Lantaran moal diteruskeun sia kuaing. Moal wakalan anu teruskeun kuaing. Ye, sakedeung deui ke lalakon Indonesia bakal jeung Pancasila na kuaing dibahas. Ngaraji sia ka aing. Sombong amat aing keur sombong. Kadang-kadang lain ka sia maksudna ka DPR nyahoan aing. Bener di lain lalagaan. Kula kuari geus aya anu mere baju merah putih. Kula geus aya anu mere bendera merah putih. Lamun Gus Dur waktu haul ka dieu aya merah di dieu aya anu merah putih, ku kula ditanya, "Ti saha ieu?" "Ti kesepuhan." Kuari kula geus aya anu mere. Kula kaget kula lamun ke make baju merah putih. Ye, teu minggu kamari ku kula dibahas, merah putih. Ieu naon ieu kaharepna? Nah, awas ye, bahaya gede. Nikmat awas. Kembalikan urang merdeka di bawah naungan sang saka merah putih, di bawah tambuk Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, dilanjutkan kuari ku urang poho karena nikmat siksa Allah bakal datang. Engke bakal loba anu ceramah tentang merah putih, kiai-kiai dan lain-lain sebagainya, sebab ieu geus keluar tidak aturan-aturan NKRI. Nyana ngomong NKRI justru nyana pengkhianat NKRI. Nyana ngomong NKRI, nyana bajingan NKRI. Kudu dikembalikan supaya ulah datang siksa ti Gusti Allah. Nah, dzalika bi annallah, itu siksa Allah terhadap kupar-kupar nu baraheula belah dieuna kupar-kupar Quraisy disiksa ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh terek ngarobah nikmat ku Gusti Allah dibikeun ka kaum kemudian digantikan begitu saja dengan siksa, tidak, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum eta lah nu ngarobah nikmat-nikmat mantak urang ulah ngarobah nikmat. Syukuri kuari ku urang nikmat-nikmat ti Gusti Allah secara pribadi, urang syukuran ka Gusti Allah secara kelompok, bere penerangan syukuri ka Gusti Allah. Insyaallah Allah merubah dengan kenikmatan kembali. Nikmat-nikmat anu digantikan baheula kupar Mekah teh harita keur lalapar hese ka dieu ka ditu dibere ku Gusti Allah kasuburan, gandum subur, korma subur, sehingga lapar teh kuari jadi sebeuh kata pilih kupari Mekah hitam menjoin. Anu tatadina sieun luar biasa diamankeun ku Gusti Allah. Anu tatadina manehanana nungguan kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad beserta Al-Qur'anul Karim diutus dibalesna kuari kadaharan kamakmuran pake maksiat, aman nu menang mere Gusti Allah teh pake dugala maksiat ka Gusti Allah. Datang Kangjeng Nabi teh dibalas ku kakufuran, dibalas seddi an sabilillah, nahan tina sabilillah, bahkan merangan para mukminin
datang Kangjeng Nabi lain disambut dikufuri, kemudian Kangjeng Nabi dianiaya, sahabat dianiaya, tidak sekedar dianiaya, diusir Kangjeng Nabi di Mekah, hijrah di Mekah ke Madinah. Tunggu cek Gusti Allah, siksa bakal datang ka sia. Terus datang ke ayeuna. Ketika urayan-urayan ulama diabaikan, delekeun. Ulamana moal nanaon, hanya mohon kepada Allah, ya Allah nyangakeun sadaya-daya. Abi entos masihkan, masihan penerangan. Adapun urusan kaituna Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya. Ketika umat nurut ke aturan Allah aman. Bersyukur. Ketika teu nurut tetap bae kufur, tetap bae musyrik, tetap bae maksiat. Tunggu siksa Allah. Urang geus deuleu betapa luar biasana tsunami di Aceh. Hargaan jasa eta dunia, mobil tinggal yang imah ala lajur, jelema anu tadina di bos-bos, tadina di bapak-bapak, tadina di ketua-ketua, di komandan-komandan, beak kabeh kucai, tidak ada nilai. Sebab nubogana Gusti Allah. Ulah sampai terjadi 2 kali. Disusul Pangandaran, susul deui Cianjur, susul deui Yogyakarta, susul deui berbagai angin beliun. Sebab naon? Can bersyukur keneh bae ka Gusti Allah. Ieu kuari wali-wali Allah, ulama-ulama, lain masalah naon ieu sieun datangna siksa. Jakarta besi disiksa, Pandeglang Banten besi disiksa, geus puguh Jawa Timur, Jawa Tengah, umumna Indonesia besi kena siksa Gusti Allah. Teu kumaha? Mata kembalikeun geura-geura urang syukuran ka Gusti Allah. Sebab Allah wa anallaha sami'un alim. Sanyana Gusti Allah maha ngarungu, maha uninga. Kakupingan ku Gusti Allah, kakupingan ku Gusti Allah, kauninga ku Gusti Allah, lempang-lempang na manusia, hate-hate manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hate-hate kiai kadeuleu ku Gusti Allah. Ka mana sia lompatna? Ketuhanan apa keuangan? Hah, henteu abdi mah ai keuangan mah keberkatan Gusti. Ya. Ya minim lah berkat bah cenah Gusti. Teu hampura we teu masa kitu jang anak cek nya teh. Incu kula loba di imah. Atuh kunaon pake alasan sia ngariung incu. Masyaallah kayak mal kebeli didebabetkeun sia aing. Sok ya ketuhanan apa keuangan kembali deh. Beuh masyaallah rumus Pancasila menang di Al-Qur'anul Karim. Anu sakitu hebat, tangkal kayu, aya kapas, aya pare dan lain sebagainya. Ia adalah isyarat-isyarat untuk kesatuan jeung persatuan NKRI. Mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah, pamarentahna ditangtayungan ku Gusti Allah, ilmuanana ditangtayungan ku Gusti Allah, usahawana ditangtayungan ku Gusti Allah, rakyatna ditangtayungan ku Gusti Allah, sehingga orang melalui tangtayungan Gusti Allah bisa ngerubah menjadi syukur deui ka Gusti Allah, sehingga nikmat ditambah-tambah ku Gusti Allah, terasa kemerdekaan Indonesia, terasa kejujuran jeung keadilan Indonesia, terasa keamanan Indonesia, sehingga orang bisa ibadah dengan tenang jeung tentrem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.